Kulantaran meureun umur mah lain ku sebab gering, lain ku sebab susah, lain ku sebab corona, tapi ku sebab ajal atuh teu bisa dipungkir. Cunuk kana waktu ninggan kana mangsa, moal ngaluwihan sajengkal, moal ngurangan sajengkal. Pas waktuna. Maka urang kumpul di dieu teh sing kaelingan ku anjeunna bahwa maot teh horeng ajal. Kulantaran maut ajal atuh teu bisa dibeli hayang panjang umur ku dunya, teu bisa. Mun bisa meureun paharto Ibu Tin jajana mah sugih lain cara Ki Nurjaya. Ki Nurjaya mah okos we ngiring-ngiring kebo. Padahal mah kebo batur. Sugih Pak Harto mah, tapi paeh komo RT mah koit selain paeh deui. Tapi nutisieun kana paeh mah santri. Santri mah teu sieun ka paeh, malah rada ngarep-ngarepnya. Rada ngarep-ngarep paeh. Jelek kiai mah bohong. Kulantaran santri mah boga kayakinan saenggeus paeh teh bakal senang, bakal nikmat, bakal ngeunaheun di jero kubur teh. Atuh di arep-arep paeh teh. Ai bangsa kos kieu mah ye ditawaran ge ye Bang Haji ku ari lamun paeh daek. Mboh. Geus kajenna tuh hirup bae terus batur parareh ge hirup bae daek. Teu puguh kan? Paeh mung hirup mung. Ieu lah jelema teu boga wawasan. Boga tujuan. Ai santri mah kiai boga wawasan jeung tujuan, eueuh kasieun. Eueuh kasieun. Abah Haji Didi teh waktu hirupna siga biasa bae. Hartina berani ka maot teu berani henteu. Kos urang beki. Tapi barangnya geus maot mah nyana bebe Ki Nurjaya horeng ngeunaheun pae. Ayo sia geura ka dia tuh. Cak Ki Nurjaya ulah ka kula cenah itu situ bae ladan. Ngeunaheun geus maot eta. Komo para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, para aulia-aulia Allah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun teu maot bal ahyaun, hirup para aulia Allah walakin la tash'urun, ngan aranjeun teu ngarti jeung teu nyaho. Kanyahoanana ngeunaheun di alam kubur teh ku para wali deui. Ja para wali malamun tahlil teh nu dihadiahanana hadir. Mun zarah ka kubur
asal dihadiahan hadir biasa ngobrol si Ige lamun zarah ngobrol saruha aja lagi jeung kuntilanak wali atuh ngahiji nyambung jeung wali deui solihin ngahiji jeung nyambung jeung para solihin deui atuh kunti anak ge jeung kunti anak deui nyambung ngahiji entak lamun nya nazara kula mah tirok milu embung aing mah nu hadiahna sa nyana teu hayang aing ya Allah ya Rabb jadi yakin atuh horeng hirup di dunia teh sakeudeuh hirup di dunia teh lah ngan sakiceuk sakumaha nu geus dijelaskeun bahwa negeri teh aya dua hiji negeri dunia dua negeri akhirat negeri dunia fana rusak semu jeung lalagaan heureuyeuh negeri anu hiji deui negeri anu bako ya ni negeri nu kekal tetep jeung abadi dibandingkan dunia jeung akhirat atuh dunia mah eueuh sabakatul hiber-hiber acan ja Al-Qur'an geus ngajelaskeun walal akhiratu khairul laka minal ula yakin akhirat eta leuwih bagus tibatan dunia geus atuh urang kuari kudu sibuk jang mengejar alam nu bako anu kekal kasibukan urang sapopoe teh kuari ieu tanya ka diri urang lobaan sibuk urusan dunia apakah lobaan sibuk urusan akhirat teu kudu kukula dijelaskeun urang bae masing-masing urang bae masing-masing awak ai sia sih sebenarnya lobaan sibuk urusan dunia apa lobaan sibuk urusan akhirat urang tananya ka diri mantap dunia nu pang indah-indahna hirup nu pang indah-indahna mah santri sebab santri mah bisa nyeungseurikeun awak sorangan bisa nyeungceurikan awak sorangan nu mancak loba guyon ge santri mah loba guyon lantaran santri mah bisa nyeungceurikan awak sorangan bisa nyeungseurikeun awak sorangan jeung bisa seserian sorangan eta santri eta indahna jadi santri nikmatna jadi santri nu mantak encan sah jelema jadi santri belah dituna jadi kiai belah dituna jadi abuya lamun encan bisa seserian sorangan lamun geus bisa seserian sorangan eta kakarak santri asli kiai asli entak ulah kaget lamun Haji Pendi seserian nyana sok seserian sorangan sarua cerik sorangan seri sorangan asal kurang obat seserian sorangan ya gitu mantap diajak kadir tadi ngadahar obat heula obat penenang mantap janda ieu kadeleuna kos sehat padahal mah masyaallah tuh ya
santri mah bisa seserian yang serikeun sorangan, lamun geus bisa seri yang serikeun sorangan hebat. Santri mah ka masjid tuluy keluar ti masjid dula-dula ngana sendal ke mana segera aya ge ieu sendal kulit mantap. Ya Allah, mulai kuliahna dipake benang salengkah dua lengkah nyana ngahan jih tolol aing boloon aing aing sendal aing jepit ku daun balik make sendal kulit jih nyana ge seserian sorangan kan goblok ieu aing teu jadilah eta kan santri bener ICU makan terus harina. Nah bedanya santri jeung si ieu otak kos kitu malah mah bebeja ka babaturana eueuh sendal aing ngejepit aya ieu mantap eta bari seserian pan jahanam di babau punya ana eta tuh santri bisa yang serikeun awak sorang ketika santri wau jeung hiji awewe di deketan kumanehanana geus jelas awewena bogoheun ja santri maka rasep nu kasep toel kumanehanana wajarlah aya hijab make baju di toel terus noel deui kan awewe mulai cek jana ji aing kos nu teu ngaji bae goblok meureun awak aing masya Allah pan aing mah ngaji kieu bae kieu bae ge atuh kunaon aing noel nyana noel ku aing diteruskeun wa teu beres mah neng hampurannya nengnya lantaran kakak mah kieu ge santri ieu teh pan urang can nikah kos kieu teh haram neng geus hampurannya nengnya neng balik ka ditu aju kakak mah deuk ka pondok deui masyaallah cakena ieu awak aing ku tolol-tolol teh seserian sorangan ya na tah eta kan santri bener tah coba sih ya. Ayo coba boro-boro nu teu daekeun ka dieu sia ka dieu ye goblok aing geus beak ka dieu tu melet sia jadi pelet ya teu daekeun ya dipaksa eta kan ngaranna teu eling tuh bedana santri masya Allah indahna jadi santri mantep bisa yang serikeun sorangan bisa yang cerikeun sorangan eta gambaran-gambaran anu rendah belah dituna tengah peuting nyana tafakur ulah ka ngomong si jalin santri aing mah kerja di jeung santri bego aing mah jeung santri ya Allah ya ge diajak paling supaya jadi santri aduh merenung tengah peuting teh masya Allah santri mah langsung renungan anak kunaon batur geus karawin aing encang jadi awak teh jore-jore teuing kunaon atuh nanya ka situ teu daekeun situ teu daekeun awak sia teh tuh kan ceuriknya teh tapi kembali deui geus aya di Lauhil Mahfuz tuh kan indah bae santri mah yo moal datang ka teu kawin ka jeung ku kumaha geus aing mah nungguan takdir eta indahna jadi santri eueuh we sedih tah kejadian maut sigana sarar di teh padahal ketika ingat wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala eueuh sedih geus aya aturan Allah tah nikmatna jadi santri teh kos kitu coba lamun teh jadi santri ka imah aya nu minta cai teu bisa ditanya diajak ku dulur-dulurna kunaon ieu
20 poe ke tukang iya pamajikanana maut ayo warican bisa ditanya masantren teu eta tadi henteu cek masyaallah akibat teu masantren kos kitu santri pamajikanna maut jahat 1 juta ganti aya ya tenang santri riweuhnya nama dek nu jangkung dek nu pendek dek nu bede pokoknya dek nu kunyin aya batak tenang kadeleula siga nu sedih teu aya santri sebabna kembali ka Sang Khalik masyaallah boro-boro segede santri segede ustad segede kiai jelema nu sok biasa ngaji bae ge asal ngaji bae kadeleuna siga nu sedih teu aya ka dituna asal geus beres kembali ka Allah nikmat ngeunah tilok merontak ngahayang-hayang di luar aturan Allah tarai